Ambu, Nah, Abah. abah mah heran kasih iteng teh ngomong na ngaji, di balikna penting wae. Iya tuh. Nah, Ambu, Kak. ka dieu, calik di dieu. Lamun jadi rek kieu mah cek ambu ge tiba heula dipasantrenkeun geus jadi kieu masuk rek kumaha. Abah mah lieur ambu kasih nyeting teh. Ngomong na ngaji, di balikna penting wae. Mun Abah. Ayeuna mah si Iteung di kumaha deui sok. Cek ambu ge baheula dipasantrenkeun si Iteung teh. Ayeuna mah kumaha si Iteung we lah serahkeun ka Gusti Allah. Entos, ambu tong seur nyarios panyenakeun obat batuk ka abah. Abah batuk wae di kamari. Abah, sakedak atuh. Mohon. Yeuh, obatna. Yeuh. Iya. Calik kamu calik. Ya, abah baca obat heula nya ambunya. Enggak, Abah nangis kolot. Ya. Ambu. Isa udan-udan ambu. Abah teh keur gering negame. Heuh, ieu teh gara randeng kieu lalieur ah. Saha nu dangdutan teh. Abah, Ambu, I'm coming. Ini rewas itu. Iteung, atuh ka Abah teh sing sopan, tinggal ikut ka kieu kan Abah teh geus kolot. Salam-salam atuh. Maafkan Iteung atuh Abah. Rewasna abah pasti maafkeun. Kalah, tapi ieu saha ieu? Tepangkan abah, namanya abdi kabayan di Gunung Cicir. Teu kodo. Saha eta Iteung? Eta rerencangan Abi, Abah. Teu paduli rek batu anak saha ge. Abah mah rek ngusir si Barokah ku ieu. Sakedap abah, abi muridna ajekan Burhanuddin. Teu mungkin abi tersedia ka Iteung mah. Teu percaya abah mah. Geus tinggalkeun imah ieu ti ayeuna keneh. Balik. Don't leave me, Akabayan. Tenang Iteung, akabayan ngan pergi jang balik. Jamu Pak Bupati. Aya jamu naon wae, Mbok? Aya jamu kuat. Aya jamu awet muda. Aya jamu sehat waras. Rek pilih nu mana? Oh nama, abi bade jamu. Oh, aya sakedap. Diki bisa ka nginum heula jamu. Kumaha apa jamuna? Wah, luar binasa euy jamuna. Ya jelas Pak Bupati. Ieu kan ramuan khasiat di kawasan Timur Tengah. Wah, jamu internasional atuh. Bisa meureun kanggo ngarayu si Nyai. Ya jelas bisa lah Pak Bupati. Bapak kan kasep jeung rupawan. Pasti bisa lah. Aku tak mau, aku di madu. Jadi paceng-paceng kali ini kamu abi. Ah, maneh mah awe jarian, urang mah yang awe sajati lain kos maneh. Jadi paceng emang nama ceng nyarian. Diki desa tak amankeun jelema ieu. Siapa? Iya ali matu, abi mah ali matu. Jamu jangan sana raya abi aya teu. Aya ya jamu cai cuka. Korean tukang jamu teh sarua jeung Pak Bupati. Nyangges atuh daripada sebel mending bantuan Simbo ngangkat jinjingan. Siap, Mbok.
Oh iya, nu nami nanya Iteung teh. Nya aya naon Pak Bupati? Oh, kabenaran atuh. Nyi Iteung bade ka mana? Abi bade ngaos heula atuh Pak, izin ku Ibu. Teras kunaon lamun isin? Senaon kan Bu abi nambi istri deui? Pak Aceng bade nama istri deui. Nya lamun bade Iteung jadi istri bapak. Senaon kan Bu? Buktina ibu awet sareng bapak. Pak Bupati, nanaonan ngaganggu kabogoh kuring? Naon aya maneh kabayan? Nanaonan ngaganggu kabogoh abi? Kan ieu kabogoh abi. Ah, si ibu mah geus teu dihargaan ku Pak Bupati teh teu ngarasa. Nyakeun bae kabayan, salaki ibu hayang kawin deui. Si ibu mah geus nyawa boga salaki hayang kawin deui. Teu boga ka era. Nya bae lah kabayan. Tuh denge matakna ulah sok tahu. Diki, Desal, hadiah. Ayo Pak. Usir budak kampungan ieu. Siapa? Cicing, orang bisa sorangan. Hayu Teng. Iteung. Ah, jadi we kabur. Ayo we Bu. Ayo. Punten. Ah eta. Abi Kang, kabayan. Duh, bau. Angin naon mau maneh ka dieu? Angin hitut, bah. Ah heuri wae maneh mah. Sebenarnya naon sih ka dieu? Gawat, euy. Abi nyah pisan ka Nyi Iteung. Tapi abahna teh satujuan ka Abi. Minta mah lain ka Aki, ka Allah. Nya, Abi butuh bantosan, jangan atur sadayana. Kela atuh, Akina mikir heula. Gancang atuh Aki. Kalau terus gedeng deui maneh menit sabaran pisan. Kadi. Oh, Cik naon nu kurang ngomongkeun dieu? teu nyaho ki teu jelas. Cik atuh ka dieu sekali deui. Dasar aki-aki peot, geus we rek indit. Kela. Aki kan teu merena naon ka Abi. Teu sakitu. Ningeus rek indit. Tah, Hatur nuhun. Nah kebenaran di teteang di kamari panggil di dia domba orang cara king kumaneh tadi bere dahar kumaha ieu teh maneh rek nulikeun gawe teh sih Mas Burhan, abdi leren heula lah. waduh jadi maneh rek kalau di pasantren kunaon cik Abi keur seueur masalah jeung Nyi Iteung. Abahna teh satujuan ka abdi. geus urang bakal mere nyaho mes si abah mere satuju ka maneh Bener teu Pak? ka dieu urang harewos gitu kabayan. Bener teu Pak? Maknya sih si Abah kitu, serius ya. Serius tapi awas ulah dibejaan sekurang. Iya usulan Pak. Bener geus urang rek gawe heula nya. Hatur nuhun pisan Pak. Bah, suara naon iya? Nah belum blangbing belum kia. Abah nuju naon sih? Akang kabayan. Aling sia, kernya pengbotolnya. Ayeuna Abah kepanggi. Beja-beja ka batur. Ulah Kang kabayan, ulah bebeja ka batur. Beja-beja ka batur. Ulah Kang kabayan. Abah boga duit 50.000 jang kabayan. Waduh, kurang atau Abah Iya tuh 50.000 deui. Dasar bolok kokok.
Bah, Naon deui? ari nyieteung aya, Aya keur sare. lamun diajak amang wios teu bah. Ulah atuh watir. Bah, Naon deui? Jangan tah bawa. Awas samun aya naon ka si Iteung. Rasakeun akibatna. Iteung. Iteung. Muhun bah, item pamit heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bah. Naon deui? Awas ya. Iteung, aya nu bade akang kabayan omongkeun. Naon eta Kang Kabayan? Iraha arurang ke pelaminan. Ah, Akang mah bisa wae. Akang serius nyieteung. Komo iteung, dua rius. Ya, amun Iteung tos siap akang nikahkeun, akang bade ngalaman Iteung jadi istri akang kabayan. Serius Kang Kabayan? Tapi kumaha carana nya abi bisa narima lamaran Akang? Iteung kalem we. Akang bade apel ka bumi Iteung. Mohon atuh Kang. Ayeuna akang bade uwi heula nya. Tah Iteung. Assalamualaikum Abah. Kumaha damang? Alhamdulillah damang Pak Aceng. Iteung ambu salam ka Pak Aceng. Wah, Iteung beki geulis euy. Aya naon ka dieu teh? Aceng aya niat bade ngawinkeun Iteung. Bade ngajak Iteung ka Garut. Aduh. Kumaha amu? Kumaha abah we? Tapi aya syaratna. Tong nepi ka 3 poe. Nya, itu hoyong nya. Pokona mah item embung dikawinkeun jeung Pak Aceng. Masalah kabayan bae abah nu nanggung. Nya bupatinya Daripada kawin yang si Kabayan, rek dibere dahar naon, dahar bedak. nyalah abah mah ngiring ka bupati. Sangkan yang apal indahna kota Garut teh kumaha. Ke Abah sareng Iteung diajak jalan-jalan ka ditu. Wah, rame pokona mah. Tuh, nya Iteung. Nya atuh abah rek mandi heula. Tos tong tapi-tapian enak geus tereh jam 5. Yang geus atunya abah rek mandi heula. Nya muhun mangga. Bu, abah angkat heula nya. Kade di jalan abah. Muhun. Ya, dangukeun Pak Amil, Udin, Juminten. Kan abi engke penting rek apel ya, hai Mas Iteung. Caritana abdi bade ngawin si Iteung. Terus punten Pak Amil, kawinkeun abi jeung Nyi Iteung. Tenanglah, aya pulus yang maneh, jang duaan ieu oge. Heueuh lah kabayan. Kumaha Adin, siap? Siap Pak Amil. Tapi kumaha carana Kang Kabayan? Gerebeg abi jam 8 pas. Kan nu ngaranna digerebeg hayang tah hayang kudu sanggup dikawinkeun. Tah, meh abi bisa ngawinkeun awewe, otomatis ya abah moal bisa nolak. Emang saha awewe na Kabayan? Ayalah, maneh teu kudu nyaho, nu penting awewe. Kumaha Din? Siap teu? Ya, aya duit jeung maraneh duaan. Ingat, maneh kudu pura-pura kenal jeung urang. Jeung urang ge rek pura-pura nolak jeung ibu ngawinkeunna. Ya, aya emas 2 gram. Cokot nyatan. Wah, orang sanggup lah Kabayan. Jam 8 ngagerebeg. Maknya embung, kan ada tugas arurang. Tugas arurang ngan ngagerebeg.
Siaplah, proyek Din. Punten. Assalamualaikum. Nah, sepikir kamararan aya. Oh, kabayan. Hitengna aya, Ambu. Aduh, Oh, nuju salat isanya. eta aduh kabayan ieu teh cenah nembe teh angkat ka Bandung jeung Abah. Cenah mah isuk ge balik. Aduh, terjadi deh. Emangna aya naon kabayan? Ah, henteu. Tapi tos lah, tos kagok, abi tos ka dieu. Nyarios we jeung Ambu. Kang kabayan pada ngopi. Ah, tong nyebut akang atuh. Kan abi ge calon anak Ambu oge. Ah, akang weh, manya ulah. Abi kan kabogoh iteung Ambu. Ambu oge kan istrina Abah. Tah sia kabayan kapanggih ayeuna mah. Teuing sia tayang nyaho marane duan kawin ayeuna. Iya, setuju Juminten. Astagfirullah. Salah. Salah kumaha? Buru ayeuna kawin ayo Kang Amil nikahkeun duan ieu ayeuna. Kelamil, Din, Juminten. Maksud orang Api-api embung wae. Hayu Mil buru urang kawin ke ayeuna. Kela. Hayu urang kawin keun maraneh duaan. Pewak tah Juminten, Din. Orang nikahkeun maraneh duaan ku emas kawin emas 2 gram. Ambu tarima nikahna Kang kabayan. Kumaha nikahna sah? Sah. Tugas arurang geus beres kabayan. Ayeuna geus urusan deui. Nuhun kabayan. Aduh. Wah. Sayang, ayeuna akang geus jadi salaki Ambu. Cicing Ambu. Duh, kumahanya sesuai kieu cenah anu datang. Nyanya dok, kamararana ieu teh. Bu dokter. Bu dokter, tolong. Bu dokter, tolong salaki Abi. Iya, salaki Abi, tolong Bu. Tenang Bu, tenang. Kumaha dok? Tenang we Bu, untung we da teu kronis. Emang kunaon Bu dokter? Eta Bu karacunan, sigana mah susu kadaluarsa. Hah, susu kadaluarsa? Emang kunaon dok? Cobi we tinggal ku ibu tuh buih susu kadaluarsana keluar, tapi tenang we aya penawarna. Suster, nok, punten pangnyaurakeun dokter Nora sareng warga anu tadi tos ngabokurna. Mohon dok. Abah? Iteng. Akang kabayan? Akang kabayan kunaon? Ambu. Abah teh kabur ti si Aceng. Tapi nah ya bisa nepi ka dieu. Kebenaran aya warga asli Garut Ceu Imas jeung Bu Bola anu mantuan Abah. Muhun leres.
Muhun leres aceng mah da oro wodol. Nah, amba buka cincin di mana iya? Assalamualaikum. Hapunten Abah, amu teh dikawinkeun ku Amil tapi lain Amil ieu, lain. Jadi, Bah, ku Amil dijelaskan. Adi Amil emang sok kurang ajar. Sok ngamanfaatkeun situasi jeung kondisi. Jeung pedah beungeut sarua sareng abdi. Nyalah Bah, pokona kabayan hoyong nikah jeung Nyi Iteung. Ayeuna Abah sadar jeung setuju jeung kabayan teh. Pokona mah Iteung jeung kabayan ayeuna nikahkeun. Di dieu kumaha geus nyaah ka kabayan? Nya atuh. Asik dikawinkeun. Kita kawin Iteung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabayan bin Pulan, Kabayan bin Pulan, Bapa nikahkeun ka Iteung Bapa nikahkeun ka Iteung binti Engkus, binti Engkus, putri teges Bapa, putri teges Bapa, kalayan nganggo mas kawin kalayan nganggo mas kawin ku emas ku emas 25 gram 25 gram, sareng perangkat alat sholat sareng perangkat alat sholat, dibayar kontan. Tarima abdi nikah Iteung binti Engkus ku perangkat alat sholat sareng mas kawin 25 gram dibayar kontan. Kumaha para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Mangga nyangakeun ka Nyi Iteung kanggo calik digigir kabayan.
Ah si ibu mah bah. Jadi pacek. Kailan Pak? Abah? Ayam sih. Teuing sia sayangnya kemarin dua. Sorry. Dong nepi. Caplok. Siap teh. Ji 2 3. Isi Jamie. Poho. Tilu. Aceng bade ngam. Jangan aja nenek. Iteng aya nu bade akan kebayang oh. Pih. Kaumko. Wah!